Para warga sadayana, alhamdulillah panginten simkuring tiasa nadunan anu sakumaha pamunutan requestan ti para youtuber sadayana nyumpingan ngomongkona Teh Eka Angelina Leres. Seorang penyanyi pop Sundanya, seorang pengusaha, oke seorang foto model tadi. Foto model. Tahun sabaraha sih kantos janten foto model? 2010 dugi 2012. 2010 dugi 2012. Nah, teu didugikan ke tahun 2018. Kapungkur kan kantos pakum heula. Pakum. Di bidang seni, Bidang entertainment maksudnya. Pakum. Sampai ayeuna 2018 akhir sampai majeng deui. 2017 kantos majeng. Mung kitu upami sahur pun lanjut mah entot mall. Entot aya entot naon? Ya entot na dia. Abi entot-entotan. Oh, jantan kabungkurna sempat pakum lah. Pakum lah. Tapi pakum teh palagi ieu teh anu teh. Mun abdi Sanes eta mah Paku. oh, pakum. Jantan seorang TKT 2010 dugi ka 2012 teh kantos janten foto model. Orang teu foto model kumaha? Lang abi. Naon? Waduh, kumaha? Ciruk. Yeuna kan kausilnya jiwa seorang Teh Eka teh ngagaduhan swanten anu halimpuh. Halimpuh. Anu rawaseun. Apakah teteh eta teh Aya resepna kitu. nya mangrupi hobi atanapi atos ayat ieu dulu. Aya nu teh teueuh-teueuh teh gini. Aya Bakal teueuh. Ti luhur nama teu aya sih. Pami ibu sedang lama seniman. Sanes. Sanes. Eta eyang nenek eta kakek sanes deui. Jantan ieu mah bakat tersendiri gitu. Bakat Jantan dirinya. teteh kita teh ieu mah jantan teu gaduh nini, teu gaduh. Sanes teu gaduh nini. Sanes gaduh tuh dangukeun. Jadi Oh. kumaha? Sanes teu gaduh nini mung upami tina seni ti luhur nama teu aya salaras nama. Teu aya ciri Kalarasan seninya. nuju yuswa 5 tahun teh kan Eka dikantunkeun pun dia. Oh. 5 tahun teh. Dicandaku pun lanceuk nu pangagengna ka dieu. Oh. Kan kawet mah ti Cikalong Wetan Eka. Oh, ti Cikalong Wetan. Da abdi ge sami. Mana? Abi mah ti Cikalong Kidulna tapi. Sane sami aya kidul sami. Wetan. Wetan mah. Ka orang dieu ka Tenggelaya, orang Tenggelaya. Kalarasan Anjena teh calik di bidang seni. Calik di bidang seni. Oh, Namina teh janten Abang Nono. Abang Nono. Karena naon tah? Gaduh grup seni. Gaduh grup seni, oke. Oh. Terus Anjena sok ngendangan oge. Pemain gendang? Hebat, artinya Jantan dijalurkeun gitu. berarti terus namanya itu tirakana tehnya tirakana anu seni mah ti burama nama ti aya ti eyang ti nyata ti kakek nama berarti teu aya. Tapi alhamdulillah teh mah suarana halimpuh janten karyana oge sae. Kamari anjeunna perantos ngaluncurkeun singal anu paling enggal tiasa diuniakeun panginten. Dasar jodoh. Dasar jodoh. Dasar jodoh. Anu katawis piwarna wes luar biasa. Atau seberapa? Atos bade 400 kirang. 400.000 kirangannya. Oke Bang itu. Nya cara dasar ai sajuta kitu mah nya pan entot mah sisirangan wae. Naon teh sisirangan teh? Teh Nya. hawatos cobinya ieu mah. Jeung sisirangan wae. Ya Allah, Nek Fitri, TK nanya-nanya make sarung kaki sisirangan ke nomor semua di bawah tadi kita. Moal di Ayo bawah. tot bisa kieu kumaha ya? Eta nganggo kaos kaki sisirangan. Buka teh cetik topi tetap. Apa nuju ieu? Oh anjir, rambutna eta. Iya ala naon ieu rambut ieu? Ala Roy Kuusi. Wah. Sanes eta mah sigana teh salonna profesional. Profesional, ini mah sok di salon Virgo. Di pipir bari cingogo. Teh di kieu we teh ngana. Sanes, Kumaha? Sanes di kumaha? kirlong, Naon kirlong teh? pinggir balong. Waduh, paling ngusep gitu. Iya, gitu balik dijongklokeun kana balong. Cepat. Alhamdulillah. Ide mah tiasa disimpen. Iya. Biasa Salurkeun di deh, Nih, insyaallah. tapi bicara-bicara atanapi ngomong-ngomong, Nice, beres. atanapi eta gitulah nya teteh
terjun karena seni ti alit atanapi Bisa seberapa gitu. yuswa sabaraha tah? Di kelas hiji SMP. Kelas hiji SMP itu berarti kan YouTube kelas genep teh masih di Cikalong Wetan. Sarang wa di ditu Mohon. teras kakak di kakak orang dieu dicanak ka kupeun cek teh. Ka dieu. Lepat di dia kelas hiji SMP dari ka ayeuna. kelas hiji SMP itu berarti Yuswa 7 tahunnya. 7 naon. Tujuh hiji. Oke. Berarti di ngawitan tina seni terjun kana seni teh waktos kelas hiji SMP. Kelas hiji SMP. Alhamdulillah pangyatanya terus ka uning ku wargi sadayana. Eta tiasa suanten halimpu sareng merdu kitu eta teh aya ramuanan teh sih. Cik pasian ieu lah, pasian bocoran ya. nya diri hatunya tuang naon gitunya Tah, rahasiana gitunya tuang kadongdong tuang naon gitu tah sangkan abi oge nya Kang Ucilnya Ih, laras jenten biasa sapertos teh eka Teh eka. suanten Sanes ai teteh mah aya kanggo teteh mah kubakicot. nah Naon baki naon bagi Naon cot bagi teh? Nya kubakicot teteh mah gesok insyaallah ruksak we. Wah. Aya ramuan khusus teh atanapi kada olahraga teras, atanapi kada kukorowokan, cicileuweungan, atanapi teras deui aya pelatih khusus teh. Upami latihan mah tangtos latihan. Ya, latihan tangtos ya, kada kada latihan rutin, dan gitu teras. Upami pelatih khusus mah teu aya lah. Sasaran nganoy. Pelatih khusus berarti aya, berarti autodidak. Mohon tadi. Wih, luar biasa pemirsa. Janten. Ti payun nuju SMA mah lebat SMKI. Oh, kantos di SMKI. Oke. Pumi ayeuna mah SMKN 10 Bandung. Mun aya nama SMKI 10 Bandung ge. Oh, terus di SMKI. Upami di SMKI kan sering diolah pokal. Oh, no. Upami ayeuna mah Anu mah nyalira we nya. Berarti sami nya teteh mah. Kami Abi ge pan sami sok dilatih abi mah. dilatih dilatih. naon. Nya sareng lumba-lumba abi mah. Atuh jadi Atraksi gitu. Nya atuh lah jadi sorana leueur gitu. Iya. bisa jadi ya. Bisa jadi. Oke, teteh Pinten. berarti salah sawios jebolan SMK Karawitan pangintennya jurusan anak Karawitan STSI oge Henteu. oh SMKI Pergi ke SMKI. SMKI angkatan sabaraha teh 2004. 2000 Pami abi mau ditaros. angkatan naon Abi laut mah Ieu mah angkatan laut angkatan Tapi darat kita yang ditaros satu ge kali-kali ditaros gitu ta. angkatan sepiten. Aku angkatan sepiten. Kapiten. Oh nya. Aku adalah kapiten. Meni resepnya ieu pisan ada si Ade mah. Si Ade mah Ade. jangan Ade Bongso. mana? Ade Ade mah Pinter deunya. dia Ade mah nurut we pami pirang bola bobo teh bobo we kitu tuh. Lain lagi telat. Ih. Ya panginten ya. Cek itu anu didugikeun ku TEK. Namanya teh jebolan oge SMK. SMK. Nya SMK kami nama 10. SMK 10. Panginten para wargi sadaya YouTuber di mana wae ayana tong hilap oge nya tong kajongjonan ting nonton subscribe. Tong Dah hilang. gitu. Anda saya ngabeser jus pecre. Aduh, shit. Hebat pisan bahasa Eta naon Inggris di artina, balik kulon. Ton? Hartosna Heeh. jangan lupa mencuci tangan sebelum makan. Waduh, pinter Pinter. pisan. Oke, tong hilap dipencet tombol loncengnya. Kanggo pemberitahuan video anu salajengna. Soalnya gratis ya. Gratis pisan. Ngemutan deui gratis. Nanti subscribe terus di share, komen tong hilapnya. TK gaduhan link YouTube oke teh. Link YouTube-na karasan gaduh Gaduh. YH Production. DH YH. YH YH Production YH tong hilap para wargi YouTuber di mana wae tong hilap di subscribe oke nya. YH Production kelingna aya di handapnya, di handapeun dieu ke tinggal sareng komen-komen sadayana nya. YH teh berarti singkatan. Mohon. Singkatan naon teh? Y sareng H. Seperti Yuda Production. Yuda Production. Yuda Yuda. Production. TK sing kuring panginten ngaturkeun pisan kanggo ka TK
sim kuring hatur punten oge bawa bilih tos ngawarga waktu sampai Terus sawiya sami-sami haturun tos keresa ngalongo justru- karo rompong aduh. justru ayeuna mah sim kuring mah hoyong nanti silaturahmi wijing Tapi silaturahmi saya eta teh saya pisan jantan nambihan keluarga. laras pisan tak eta justru eta sim kuring teh nuju belajar silaturahmi teh kumaha sih silaturahmi dengan baik teh gitu nah makanya Kan enak upami dina ieu mah tak kenal maka tak sayang. Wih, kayak gitu lah aku tuh asik cece oke Kedah sering silaturahmi upami dina seni mah kan raos urang namina seri pajengkeun. Rasa uyunan katanya. Alhamdulillah ai abdi mah pamit tuh unyang anyang teh sok kumaha kitu nya. Sok ngadadak peurih we abis teh. oke Panginten TK aya nanti aya pertarosan itu sim kuring Oh iya. aya Aduh hapus. mangga sok Aduh teh meja pe dia. Abis we ieu mah aduh. Bilih hoyong nyanak we sok nyanak we nya atau napi namanya liranya di ditu di pawonnya oke aturun akangnya alhamdulillah Panginten ayeuna mah cai kopi geus aya Saya susuna oge aya Ari pada uwi saurna teh nya nembe. saha bari uwi nya abi mah betah kene nya mau ka uwi Alhamdulillah. rek modok nya nya sakitu Panginten TK sakali sim kuring haturkeun pisan ya Sami-sami. kawan TK Bobili aya bahasa sim kuring teu pernah teu lebat mana hatur punten Sami-sami. asik mudah-mudahan pisan ti entotnya. Ai entot mah kan bangor. Punten pisan Terus teteh. sawiya bangor Iya. udah bangor lucu. aduh lucu kan ke masjid gitu gel Wadidaw. aduh Terus kan ayah nu bangor teh ini bangor. Ieu mah entot mah bangor. oh iya mah Teka jadi nyaheun pisan. dikanyaheun alhamdulillah ya. Sing teras, nah namina teh sing pinter, Amin. sakolana. Amin. Sing sukses ge upami tos ageng. Amin, Teteh. Salirana mah ulah ngagengan terus. Itu abdi mah da kieu we teteh. kita bongsor teuing gitu Bangsor teuing. pengaruh searting mang obat Asa tapi nggak itu aduh nggak asap Asap. kulit aja nggak sadar hujan terkait deh hatur nuhun TK-nya Sami-sami. hatur punten mau pilih ngawagal waktosna pidoan ti sim kuring Panginten kalau nggak TK mudah-mudahan karina makin anjir Amin. terus di makin sukses Amin. panjang yuswana oke di sarangan ku rezeki anu barokah Amin. amin ya Allah ya rabbal alamin Insya Allah sakrabri saat tos dasar jodoh ayah lotek neng. lotek aduh ayana aya lotekna Kah? ayana aya lotekna Ayeuna Kudu ngadonang heula. Pesan heula we. Oke Panginten, tah dicatat para wargi youtuber di mana ayana anu bae diluncurkeun 2018 ngalangkungan suanten masna TEK Angelina nyaeta lotek Lotek. neng. Cik sakedik we lah ladana cobi kapayunkeun sakedik Cobi teteh bocoran teteh. Sakaleung tong serti. Supaya penasaran gitu nya. Gitu. Dagang lotek sisi jalan Asik, mempenting lelingguhan asik. Kira anu penasaran Coba kating dulu, coba kating dan coba kating. Asik. Luar biasa. Tong panjang-panjang ting supaya naon para youtuber di mana we ayana penasaran. Pokoknya mah diantos pisannya, diantos pisan single anu terbaru di Teh Eka Angelina. Panginten sakitu nu kapiatur para youtuber di mana we ayana hatur punten bawa bilih aya bahasa sim kuring anu teu pernah dina manah youtuber sadayana hatur punten sakade sim kuring mah nanging Panginten mung jalmi biasa-biasanya sih karanganana hatur punten sakade wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. dadah